Bismillahirrahmanirrahim. Wadinatun lan wadiniatun anak tipe sajen. Eta meunya. Ya. Ya. Wadinatun. Lan utawi wadon kang beragama ain nikahul mar'ati harwan tegese utawi nikah wong wadon adinati kang beragama alati wujidat kang tinemu piha ing dalam mar'ah sifatul adalati opo sifat adil awla iku leuwih utama min nikahil pasikoti saking nikah wadon kang pasek walau bigari nahwi zinan lan sanajan iku tetep kalawan salian umpama zina lil khobari karena ana hadis al muttafaqi kang den mupakati opo alai ngatasé kang barbar bidatidi tegese lapan barbar bidatidi makam rekoleh sila bidatidi ni kalawan wadon kang anduwene agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadinatun awla min nikahil pasikoti jeung ari ngawin awewe nu kasipatan ku sifat adil anu tekun dina mah nu tekun dina agama nikahul mar'ati diniyah tegesna ari ngawin awewe anu tekun dina agama alati wujidat biasifatul adalah anu eta awewe teh kasipatan ku sifat adil awla eta leuwih utama minal pasikoti tibatan ngawin awewe pasek eta leuwih utama tibatan ngawin awewe pasek. Ayin nikahul mar'ati dinati tegesna ari ngawin awewe anu tekun dina agama alati wujidat fi sifatul adalah nu kasifatan ku sifat adil aula minikail pasikoti eta leuwih utama tibatan ngawin awewe anu pasek walau bigai nahwi zinan sanajan pasek nate lain ku sabab zina ku sabab nu sejen seperti salat daek tinggalin salat tetep teu utama lain awe kayak pas kalau pasek maloba teu makabeh meureun dan awe soleh paneh
eh soleh-soleh orang eta we dina tekun dina agama santri lah cek urang kalau anti pasantren awen ulah kalau anti SM aku lah gitu di pasantren sakurang-kurangna sa bahula nanti atuh jauh pang bager namun di SM nah naon sabab makanya eta kudu make utama nikah kawen nu tekun dina agama anu kasifatan ku sifat adil lil khobaril muttafaqi alaih lantaran ayah hadis anu geus disepakati ku ulama hadis mana hadisna tuh jajaran kahiji 2 3 4 5 11 tiluhur tunkahul mar'atu li arba'in kudu dikawin awet kusabab kumpul 4 sifat bisa naon hiji-hijin hiji 5 liha kupedah awena beunghar kawin ngawin teh kupedah beunghar itu teuing geus kolot ge rana beunghar tah kitu eta kawin kamu zaman ayeuna mah hese usaha susah dengan pagawean mending kawin beunghar anak beunghar nini kalau teuing nya eta kawin kana hartana mah gitu ulah disedot teh susu kadaluarsa biji pae kitu nya hiji eta wajah maliha nu kadua nya sifatna keur beunghar teh geulis opat bulu opat geulis walidiniha walihasabiha katilu nyaeta kusabab ningali pangkatna turunan tunduk anak camat anak camat ya anak oman gitu nikah ningali nu kituna wajib anu kaopat nyaeta dinas kudi kawin awe ningali dina segi tekun dina agama bidatidin ya ngan lamun hese dengan awe anu kasifatan ku 4 sifat tadi nya beunghar nya geulis nya turunan menak nya santri hese gitu ye nu mana ye aya misalnya hartana loba nini deui nya itu tinggal salakina eta ge aya geulis gitu teu gablegna naon kitu nya aya kitunya naon turunanna mah turunan menak ngan teu pati geulis eta mah geulis ku turunanna we kitu harta teu gitu nya aya di anu beragama ima awe santri tekun dina ibadahna bener deui ibadahna da mah santren ai teu mah santren mah rek bener kumaha ibadahna dipilueun doang nya jeung batur moal bener nya lain nu getol ibadah nu bisa ibadah ladang mah santren nya akidahna bener tauhidna nyaho urang jebolan didinya ahli tauhid fikihna didinya Qur'anna didinya mahrojna wah pokona mah segian memang nagi atuh harta teu boga geulis atuh henteu deui nya
turunan geus pugu biasa ngan ieu budak dina agamana dina ilmu agamana jeung ibadahna mah segi ta eta padpar bidatidin nya lamun hese nganu opat mah padpar bidatidin maka ku anjeun tikah awewe anu nyaeta tekun dina agama ya mun hese jangan ngusahakeun awe nu kasifatan ku sifatah dihese sahakeun ku anjeun ceuk Kanjeng Rasul nikah ka awewe anu adil nya awe anu adil anu tekun dina agama sanajan potonganna pas-pasan eta we eta lain teu laku dibawa ka Pajemon kitu maksudna pas-pasan bener tah pilih agama karena karasa kusorangan ieu kayak gitu milih nu geulis-geulis malah paling ge sabarata milih beunghar atuh lamun beunghar leung mun katurut lebat contona beak mesti ngangkolot itu milih atuhatna kamenakanana itu bapa nambah maot mah pan geus lain anak camat deui maneh itu mah anu abadi mah eta padpar bidzatidin nya rek itu rek ieu tidak menas di mana situasi keur kumaha aya agama mah tetep langgeng tak pilih awewe anu tekun agama santri lah zaman kieu mah gitu santri mun bisa mah nya santri nya bapana ge kiai tah eta komukim mah budak awena tu santri bisa ngaji perhatian agama tekun bapana ge kiai mahna ge kiai takom tekun pasti anak mehna ge eta sa goreng-goreng anak meong gitu tah wanasi batun lan utawi wadon kang turunan bagus ae marupatul asli tegese kang den kinawaruhi asale kolotna wati batihi lan baguse asal linis batiha karena nisbate mar'ah ilal ulama maring pira-pira wong alim karek ge omongkeun wasulahai lan pira-pira wong kang saleh aola iku leuwih utama min goeriha saking saliyane nasibah di khobari takhayyaru linutbik manane milih-milih sira kabeh linutbikum kaduwe cimani sira kabeh wala tadhu lan ojo andokon sira kabeh ing nutbah bigairil akfain lam salian pira-pira kang sakupu patukrau lan den makruhkeun bintu zina opo anak wadon saking zina wal pasikilan kang pase wajamilatun lan utawi kang ayu budi pekertine lain jamilah rupa ya maksudna sarah aola iku leuwih utama
di khobari khairun nisa'i karena hadis lapad khairun nisa'i man tasuru idza nador nudiratnya khairun nisa'u te leuwih becik pira-pira wadon man iku wong tasuru kang ngabungahkeun ya eman idza nudirat tatkala den tingali ya wa nasibatun bismillahirrahmanirrahim wa nasibatun aula min goiriha jeung ari ngawin awewe anu turunan bagus aula min goiriha eta leuwih bagus tibatan ngawin awe turunan goreng budak awe nama bagus ngan idung bapana joreng lain awe na ieu jadi kabarus anak ya gitu budak nama budak bagus dari pasantren kena jangan turunan nanai bapana reman ya itu pasek saat getara eta mah kamuran Allah anak naka beneran daekeun masantren najis bageus tapi bapana pasek eta kurang utama jadi kecuali mun kieu aya budakna hatin aya bapana bager jeung bapana budakna da diajarkeun sakola terus sekolah wadapana mah santri bapana mah ustad kaduhung teh ya kitu nya kaduhung jadi ustad sia ustad kaduhung loba pan zaman kiwari mah ustad kaduhung kiai kaduhung ongkong mah kiai inungna ustadai anak sakola gerage berarti eta kiai jeung ustazah kaduhung mun diomongkeun kieu insyaallah mah santren aing kaduhung jadi kiai saling sakola tah mun diomongkeun kitu tah jadi kiai kaduhung ngaran kiai kaduhung tah deuh nya wah anak tadi dibandingkeun jeung nu bieu nya nu bieu mah artina bapana nu jorek budak mending atuh budak nu bagus mending milih budak mbah gitu teuing bapana mah eta pagahaneun maneh minantuna itu sugan era taet ai marupatul asli wati batihi tegesna ari ngawin awewe nu kauninga turunanana bagus bapana bagus indungna bagus maka disebut bagus kunaon linis batiha ilal ulama wasulaha nya lantaran eta budak teh turunan ulang nya jeung jalma-jalma anu soleh ti dituna hukum eta leuwih utama tibatan ngawin awewe turunan anu jore turunan jelema pasek indung mak bapana ge tara salat eta kurang utama boga dalil meureun aya di khobarita khairun linutfikum wala tadauha fi ghairil akfa dauhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu milih aranjeun kabeh pikeun neundeun cimani anjeun udah paru gecrot wae pilih wadahna itu wala tadau hak piger apa ulah paduai omat cekang jeung Rasul aranjeun kabeh ulah wani mani neundeun cimani lain kana setelanana gitu
padu mata sedana kudu kanu soleh tunana kan buah pamajikan soleh mah genah nya rek kitu rek ieu teteganana ka Allah ka Allah coba mun pamajikan teu soleh teu bagus kurang saeutik ge da teu inget nu mere teh Allah kasalaki we ngomong gitu pan riweuh aya majikan soleh mah pan teu boga ka Allah menten hayang naon ge ka Allah menta Gusti abdi hayang boga geulang nu gede ka Allah menta ngan deukeut salaki mentana nyolong nya awewe awas cenah padu wae padu gesrot wae kawin-kawin nu teu puguh asal geulis bulah gitu geulis mah sakedeung nya sakedeung paling barataun tapi kumaha perawatan urang sih mah nya gitu aida kumaha urang hayang awet terawat urang eta mah majikan dibelekeskeun atuh heuh tarek kolot gitu bere duitna dina meuli wardah gitu nya skincare atuh imah majikan dibelekeskeun nempo nu herang hayang teh eta di imah geura ge perawatan sing bagus gitu kutang buat paregat teh heuh kutangna nya masyaallah heeh wa tukrahu bintu zinah jeung makruh ngawin awewe meunang zina jadi budak aweta teh baheulana nung bapana ngan ngalahirkeun di luar pertikahan eta dikawin da geulis pakruh ngawin awe kitu sok nurun gitu sok nurun wal pasiki jeung makruh deui ngawin awewe anak jelema pasek bapana tara salat kitu nya makruh ngawin awewe kitu naon soalna bisi tepa sifat bapana ka manehna pan aya gen mah kuatnya kuat tingali heula indung bapana kitu nya tingali heula makruh soalnya mun bawa pamajikan istilah indung bapana tah soal engke gen mah aya wae kuat pan engke capek urang tah salat capek tinggal kawin deui kan henteu maksudna urang mah terlanjur paling urang ngarahkeun ka anak urang nek kalaki rek awe anak urang arahkeun kos bieu eta naon padpar bidatidin utamakeun milih calon pendamping teh anu tekun dina agama katakanlah jebolan pasantren tapi pasantrenna salapiahnya dan pasantren zaman ayeuna loba itu lain anu kitu dan lemah ayeuna pan puguh eta lain pasantren disebutna pasantren geura pasantren man anak di urang ge eusina naon da lain pasantren kan aya sih bener saeutik wae pasantren aya kitu nya ngan mun lobana mah pan lain aya di Salapiah mah di Baleromeng wah full pelajaran pasantren kos kieu kitu di isuk teh ka isuk deui nya da di pasantren Salapiah mah urang asana baheula naon eueuh upacara eueuh nya pasantren naon upacara pasantren anu upacara nya naonan olahraga sagala nyapekeun salat olahraga santri lanjut karuhan alat-alat musik nu diharamkeun da agama nu kitu mah aya
eta gitar nu kitu geus puguh panarang ya aran ai karak ngalaguonna teuing ceuk agama wenang nyanyi mah asa ulah make alat musik kudu diharamkeun laju nyanyina ge lalaki deui sakumaha nu kaliwat kamari lalaki wa jamilatun aolah jeung ari kawin ka awewe anu geulis budi pekertina mentak geulis budi pekertina sah jamilatun ai bihasbi tobihi walau soda jeung ari ngawin ka awewe nu geulis pekertina hartina bagus akhlakna eta leuwih utama tibatan ngawin awe nu goreng pekertina walau saudaa sanajan hideung awe nama hideung nu pareum lampu sok kadepak wae pareum lampu gitu nya tapi eta pekertina akhlakna bagus akhlak ulama eta nu utama nya tah lalaki wah majikan kitu atuh senang geus senang pokona disenangkeun ke dari karasa nya mun senang teh ditibrak nya saya inget ka babaturan sok ngaledek kuring sok ngaledek ku babaturan dinya mana ge moal ka beunghar lila kunaha majikanna atuh bager cenah jadi mendingan nu binangkit ka majikanna tareh beunghar kayak pusing siagenya cekeun teh heuh kitu resiko aing geunahan kieu geus senang eta sok ngaledek kitu babaturan dinya mana ge lila kana beunghar majikanna ge bagus kaya nan gitu bagus nu bagus akhlakna nan sababna dikhobari khairun nisa man tasurru idza nudirat lantaran aya hadis dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baikna awewe pangsae-saena awe nu kudu kawin ku urang teh nyaeta awewe anu matak ngabungahkeun nalika ditingali ku urang mun ditingali teh ku urang ngabungahkeun can urang mer semu anu pipusingkeun lalaki teh ngeunangkeun eta nu kitu disebutna naon jamilah awe anu geulis budi pekertina saya nyauna anu kitu tapi kembali kena kurang karena istikharah balik kena istikharah kalau dipangmuntakeun mentak lamun santri arek di imah kudu wae riadoh mah kudu tantan riadoh eta secara tidak langsung istikharah jero di samping pikeun nahan kana bantingan-bantingan di masyarakat teh istikharah majikan naon eta robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban piraku teuing mun waktu 100 balik pohni jahannam panu dia dong waktu 100 balik robana 100 balik sawaktu selama 40 hari hasanah fid dunya teh pamajikan bagus eta hasanah fid dunya insyaallah nu sok nu geus riadoh mah pamajikanna moal musingkeun moal musingkeun mun teu riadoh heula melang mah gitu tak du riadoh santri mah ceuk amat mah disipak kudu ceuk bahasa agama wajib gitu nya ama disipak rahimahullah taala ngudukeun kana riadoh ini bisa jawab soalna santri mah di imah nangke kudu tahan banting tahan segala rupa lah majikan kudu soleh diantara eta hasanah fid dunya teh nyaeta biantarana boga pamajikan soleh nasihat buat sama baca we doa gitu robana hasanah
biasana wakina ada mana sugana nu eta cager gitu nya. Geus aya gitu. Itu. Wa qarabatun wa qarabatun lan utawi karaba baidatun kang adoh anhu saking Allah miman nyatane saking wong binasabi kang tetep ing dalem turunan wong aula iku leuwih utama min qarabatin saking karabat qaribatin kang parek wa ajnabiyatin lan kang wawan lido sahwati karena doib sahwat bil qaribati ing dalem kang parek payajiu mangka teka alwaladu sapa nahipan iku kang kuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarabatun baidat jeung ari ngawin awewe anu masih keneh baraya. Baidatun ngan geus jauh barayana anhu ti manehna. Aula eta leuwih utama min qarabatin qaribah tibatan ngawin awewe dulur deket keneh. Utamaan ngawin awewe dulur anu geus jauh miman pinasabi nyatana awewe anu masih saturunan jeung manehna. Eta leuwih utama tibatan ngawin awewe dulur anu masih deket keneh. Wajnabiatin jeung tibatan ngawin awe deung-deungeun gitu. Wa qarabatun baidah jeung ari ngawin awewe anu masih keneh dulur ngan geus jauh anhu ti manehna aula min ajnabiyatin eta leuwih utama tibatan ngawin awewe deung-deung. Jadi utama tak kawin. Berarti orang kawin di bulan biasanya utama. 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 Lur misana deket keneh eta mah. Deket lur misana. Itu. Lur misan mah deket karak anak uah, anak mamang eta mah teu utama, anu utama nu jauh. Dulur geus jauh incu mamang eta jauh anak mamang lur misan alo lur misan berarti tama deket sama kurang utama ai dulur deket mah seperti lur misan anak ua anak mamang kawin ke anak ua tama deket kurang utama eta mah kunaon lagi kurang utama deket ya lido pisahwat pil qaribah lantaran kenor sahwat nanege nalika kawin kawe anu masih keneh dulur deket kurang kenceng gitu pul kurang kenceng ai jeung dulur nu deket mah pernah teteh mun kasalak ka majikanana anak wadang anak amang pernah adi mun itu awena pernah aman kayaknya ya deket kayaknya dipaksakeun ayeuna dulur deket dikawinkeun puguh kurang kenceng nege sahwatna
da sieun bahe sayur ka batur gitunya naon akibat nengke payaji ul waladuna hipan engkena anakna bakal kuru orang nate kuru kurang kenceng atuh pan kurang kenceng tenendang itu tenendang dan atuh payaji ul waladuna hipan engke akibatna bakal ngahasilkeun anak anu kuru akibat pertikahan jeung dulur nu deukeut dulur misan gitu nah hipan tapi lah ulah udon tapi nempo budak kuru bauna perang kenceng gak pasiannya atuh lah kabeneran gitu gitu wal qaribatu wallahu